A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal mashu sareng ari ngusap al hufaini kana dua sapatu atana duyuk dua muza atana pi kaos kaki eta zaijun wenang fil wudu itina wudu lapi gusli pardin tapi teu kenging dina adusna pardu au naplin atawa adus sunah wala fi izalati najasatin sareng teu kenging dina ngahilangkeun najis. Falau ajnaba maka lamun junub si jalma au dumiyat atawa getihan naon rijluhu sampeana ieu jalma faroda maka ngarepkeun ieu si jalma almasa kana ngusap badalan kanu gaganti an gosli rijli dina ngawasu sampean. Lam yajuj maka teu nyukupkan teu wenang ieu ngusap bal balik talabuda teu meunang henteu minal gosli dina ieu ngawasu. Wa asy'ara sareng atos maparin paham naon qauluhu dawuhan musannif azaijun kana lafaz zaijun anna ghuslar rijlaini kana sanyana ngawasu dua sampean eta abdul langkung utami minal mashi tina ngusap namuza wa inna ma yajuju sareng saestuna wenang naon masul faini ngusap dua muza la ahadihimah henteu kana salah sajina muza faqat tungkul dilanging ayakuna aya ieu ahadihimah teh eta qadir akhra faqidal ukhra sepi atawa teu ngagaduhan sampean hijina jadi sampean ngagaduh hiji bisalah sati syaraitu syaratna musab muza eta ayat tadi'a kahiji kedah ngawitan ieu si jalma Aisyah sun tegasna mah jalma lubsahuma kana nganggena ieu muzabada kamali taharati sabada sapurnana susuci. Falau gasalama kamun ngawasu ieu man rijlan kana sampeana wa albasaha sareng nganggekeun ieu jalma kana sampeana hufaha kana muzana ieu sampean summa fa'ala terus midamel ieu si jalma bil ukhra kana sampean nu sanesna kadzalika nya kitu deui sapertos gosala lam yakfi maka teu cekap ieu guslun atawa ngawasuh walau ibtada'a sana sareng lamun ngawitan si jalma lab sahuma kana anggena hufain tadain muza ba'da kamali taharah saparantos sampurnana susuci sumahda saterasna hadas qabla wusul rijli samemeh nepi na sampean qadamal khufi kana dampal sampean muza lam yajuj maka teu nyukupan dan tewenang naon almasu ngusap muja
Wayakuna sarang ari kaduana kabuktosan ieu dua khufain teh ayal khufani tegas nama dua muzat eta syatiro ini anu nutupan duanana di mahali ghuslil fardi kana tempat ngawasuhna fardu minal qadama ini tina dua dampal sampeana bika baihima kalawan dua memuncanganana ieu qadamain walau kana maka lamun aya ieu muzaduna ka'baini kurang tina memuncangan kal mudasa saperto sendal lam yakfi maka teu cukup naon al masud musab alaihima kana dua hufain wal muradu sarang ari anu dimaksud bisatir kana lapat satir huna tina ieu babul khuf eta hailun nu ngahalangan lamani uruyatu sanes anu nyegah kana paninggal wayakuna sareng kedah aya naon asatru tutup teh eta min aspali tina bagian handap wa min jawani bil khufi sareng dina gigirna ieu hufain lamin a'lahuma sanes tina luhurna ieu muzza wa yakuna sareng katiluna kadah ieu hufain teh eta mimatina perkara yumkinu anu mungkin naon tatabu al masyi tuluy-tuluyna leumpang alaihima nganggo eta muzza litaradudi musafiri kanggo bolak-balikna jalmi anu nyaba fil hawa ijihi dina pirang-pirang pangbutana musafir min hatin tina sapertos turun watir halin sareng naik wa yukhadu sareng dicanak dipahami naon min kalamil musannif tina dawuhna musannif kana huma ayana ieu hufain teh eta qawiyaini anu duanana anu kuat duanana bihaisu yamnaani kalayan kira nyegah ieu hufain nufudal ma'i kana tembusna cai wa yastaratu aidan sareng disyaratkeun deui naon taharatuhuma sucina ieu hufain walau la bisa sareng lamun nganggo si jalma hufan kana hiji hufah fauqa hufin saluhureun muzanu laina li syiddatil bardi kumargi bangetna tiris masalan umpamana pain kana maka lamun aya naon ala muzanu di luhur teh anu luarna teh eta solehan layak lil masih pikeun diusap dunal aspali henteu jero mah saha makasah naon al masuk musab alal a'la muzza anu luhur tawa muzza anu di luar wa in kana malaqaman aya lamun aya naon al asfalu muzza anu handapna teh solehan anu layak lil masih pikeun diusap dunal ala bari jeung musanul luhurna manteu pamasa maka tulung satu jam al asfala kan di jero anu dihandapna saha makasah masuk ieu masuk awil a'la atawa ngusap kana muzanul luhurna pawasala maka nepi naon al balala basuh bil asfali kana muzanu handap saha makasah in qasada lamun neja alas pala kana muzanu handap atau dina jerona aw qasaduhuma atau neja kana duanana boh dilebet boh di luar ma'an bari tingkahna sasarengan la in qasada lain neja isi jalma ala kan luarna faqat tungkul wa ilam yaqsid maka lamun teu neja wahidan kana salah sahijina min humatina luarna atawa napi jerona muzza bal balik tak qasada naja isi jamal masakana ngusap pil jumlati dina sakabehna najaa maka nyukupkeun ieu masuk fil asahi dina qaul musaf wayam sahu sareng ngusap saal muqimu jalmi anu mukim yauman sadinten walailatan jeung sawengi wayam sahu sareng masak ngusap najalmi al musafirun musafir eta salah sata ayamin tilu dinten bilayah hilihina sareng tilu wengina al mutasilati anu nyambung biha kalawan eta salah sati ayam
sawaun sarwa eta qaddamat leuwih ti payuna ieu peuting aw ta'akharat atana di akhirna ieu peuting wabtidaul muddati sareng ari kawitna waktu eta tu sabu detang min hini yuh hadisu dina mangsa hadasna ieu jalma ai tegasna min in qida'il hadasi dina rengsena hadas alqaini anu tetep ba'da tamamil labsil hufaini sabada sampurna nganggo hufain wal asi sareng jalmi anu dosa bil sapari kalian nyabana teh wal haimi sareng jalmi anu kapahung atau anu berkelana atau anu teu jelas tujuan nyabana eta yang sahani ngusap ieu si asi sareng si haim mas hamukimin saperti ngusapna jalma nu mukim wadaimul hadasi sareng jalmi anu langgeng hadas jida hadasa di mana hadas yadaimul hadas ba'da labsil hufi sabadana nganggo ieu muza hadasan akhara kana hadas nu sajen ma hadasi sarta hadas nu yadaimul hadas ada imi anu langgeng qabla ayusolli sadajan salat yadaimul hadas bihi ku eta wudu pardon kana salat fardu eta yam saum musab jalma anu langgeng hadas kana muzana wa yastabihu sareng ngawenangkeun ieu sidaimul hadas makana perkara kana nu aya ieu mah teh eta yastabihu anu meunangkeun daimul hadas kana ieu perkara law baqiya lamun masih tetep naon tuh ruhu suci na ieu daimul hadas alladzi anu labisa nganggo ieu sidaimul hadas alaihi kana eta alladzi hufaihi kana muzana yudaimul hadas wa huwa riyama paradun eta salat fardu wa nafi wa nawafilun sareng salat sunah falau salama kalamun salat yadaim bituhrihi kalan sucina yadaimul hadas pardon kana salat fardu qabla ayyuh bisa sameme hadasna yadaim masaha maka ngusap yadaim wastabaha sareng ngameunangkeun yadaim an-nawafil kana salat sunnah nawafil kana salat sunnah faqat tungkul fain masama kalau mengusap saha asyahsun hiji jalma fil hadori dina kayaan di imah sumasa trasna sapironya bayi jalma au masaha atana pingusap ieu si jalma fisapar di perjalanan suma aqoma terus mukim ieu si jalma qabla mudin samemeh lewat yaumi wailatin sampai sapeting atama maka nyampurnakeun ieu jalma masa mukimin kana saperti jalma nu mukim wal wajibu sareng ari anu wajib bil masih hufi dina ngusapna huf eta mah perkara yutlaku anu sok diucapkeun yutlakun sok diucapkeun ka eta mah alaihi ka eta mah ismul masih ngaran ngusap tidak kana di mana aya di mana aya ngusap teh ala dhahiril hufi kana dhahirna huf wala yuji'u sareng teu cukup naon al masuk ngusap ala batinihi kana jerona ieu huf wala ala aqibil hufata sareng teu nyukupan kana nununcangna huf wala harfihi sareng teu nyukupan kana pinggirna huf wala asfalihi sareng teu nyukupan kana andapna huf wa sunnatu sareng ari sunnah napi masihi dina ngusap huf eta ayakuna kada aya ngusap hutu'tan garis-garis bi ayu farrija kalawan ngarenggangkeun saha almasihu jalmi anu ngusap baina sabihi antara dua ramona ieu jalmi anu ngusap wala yadhummuha sareng ulah ngarapetkeun ieu jalmi anu ngusap kana ramona wayabtulu jeung batal naon almasu ngusap ala hufaini kana hufain bisalah sati asya alayan tilu pirang-pirang perkara bihol ihima kahiji ku sabab ngalaan muza
au khal'nya hadihima atapi ngalaan salah saidin hufen awin khilaihi atanapi narima kalaan hufen au khurujul hufi atanapi kalori muza ala salahiyatil masih tina kalayakanna diusap kata harukihi seperti soikna ieu muza wan qida'il mudati sareng ari saebna mangsa ngusap wa fi ba'di nusah tina sapalihna musna sunatan mudatil mas ari lapat muddatul mas'i min yaumin walatin tina sapoe-sapoting limukimin pikeun jalma mukim wa salasati ayamin sareng 3 dinten bilayaya sareng wungina li musafirin ka jalma nu musafir wa bi'urudin sareng kusabab anyar datang ma perkara yujibu anu ngawajibkeun ieu ma al gusla kana mandi kajina batin saperti jalma nu junub au haidin atau jalma nu haid au nifasin atau jalma nu boga nifas lila bisil khufi pikeun jalma anu manggo barakallahu li wa lakum amin.